Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai barudak kelas 3, kumaha kabar hidup dina dinten ieu? Mugia hidup dugi kadanget ayeuna masih aya dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah tiasa patepang deui sareng Bu Yeni. Dina dinten ieu urang bade diajar bahasa Sunda tema nu kahiji ngeunaan pepelakan jeung ingon-ingon. Namun satu acan urang diajar hayu sasarengan urang ngadoa heula. Ngadoa mangga dikawitan. Ngadoa rengse. Amin ya robbal alamin. Barudak kumaha hidup parantos siap nampi materi bahasa Sunda dinten ieu? Mangga hidup calik sing sae dangukeun naon materi anu bade ku ibu didugikeun dina dinten ieu. Namun sate acan urang kana materi hidup mangga diaos heula tujuan pangajaran anu kedah ku urang dihontal dina pangajaran bahasa Sunda dinten ieu. Tujuan pangajaran nu kahiji, siswa bisa nyebutkeun arti pupuh. Anu kadua, siswa bisa nyebutkeun eusi pupuh nu diregepkeunana. Anu katilu, siswa bisa ngarucat kecap dumasar kana ngangna. Tak eta barudak aya 3 tujuan pangajaran anu kedah ku urang dihontal dina dinten ieu. Tah ayeuna hayu urang kawitan kana materi pangajaran dinten ieu. Mangga ku hidup regepkeun. Anu ngawitan urang diajar heula pupuh. Saha nu terang naon ari pupuh teh? Pupuh nyaeta wangun puisi lisan tradisional Sunda nu tos ditangtukeun pola jumlah engang jeung sora kalimahna. Janten pupuh teh nyaeta wangun tina puisi lisan Sunda. Tah pupuh teh aya 17 rupa barudak. Aya asmarandana, aya balakbak, aya dangdang gula, aya durma, gambuh, gurisa, juru demung, kinanti, ladrang, lambang, magatru, mas kumambang, mijil, pungkur, pucung, sinom, jeung wirangrong. Tah urang bade diajar pupuh pucung. Moal sadayana diajarkeun. Engke hidup di kelas anu salajengna baris diajar pupuh-pupuh anu sanesna. Tak ayeuna mah urang diajar heula naon pupuh pucung teh. Saha nu terang naon ari pupuh pucung teh? Pupuh pucung kaasup kana sekar alit. Janten barudak pupuh teh dibagi 2. Tah dina 17 pupuh tadi teh dibagi kana 2 bagian deui. Aya nu disebatna sekar alit sareng aya nu disebat sekar ageung. Tah pupuh pucung mah lebetna kana sekar alit. Waktekna mah ngagambarkeun piulang, piuruk atawa papatah. Pupuh pucung diwangun ku 4 padalisan atanapi baris. Ari guru lagu jeung guru bilangan A nyaeta 12U, genep A, 8E atanapi I, jeung 12A. Guru bilangan teh nyaeta jumlah engang atanapi dina basa Indonesia masok disebat suku kata anu aya dina unggal padalisan. Janten pupuh pucung teh eusina ngagambarkeun piulang, piwuruk atawa papatah. Tah pupuh pucung teh diwangun ku 4 baris atanapi disebatna padalisan.
Ari guru lagu jeung guru wilangan teh nyaeta baris nu kahiji kedah guru wilanganna kedah 12 guru laguna U. Baris nu kadua guru wilanganna genep guru laguna A. Baris nu katilu guru wilanganna 8 guru laguna E atanapi I. Jeung baris nu kaopat guru wilanganna kedah aya 12 guru laguna nyaeta A. Eta ngeunaan pupuh pucung. Kumaha? Kahartos dugi ka dieu? Ku ibu bade dicontohan. Di dieu aya contoh pupuh pucung. Sapada teh pami dina bahasa Indonesia mah sok disebat saalinea. Aya 4 pada lisan atanapi 4 baris. Anu kahiji kalimahna sasatoan nu dikukut bakal patuh. Tadi numutkeun kana ciri-cirina pupuh pucung teh baris nu kahiji guru wilanganna aya 12 sareng guru laguna U. Urang etang sasarengan 1 2 3 4 5 genep 7 8 salapan 10 11 12. Nah, baris nu kahiji guru wilanganna aya 12 guru laguna nyaeta U. Tah nu ku ibu dipasihan tanda warna beureum. Baris nu kadua kanu miarana. Tadi baris nu kadua guru wilanganna kedah 8 kedah genep A. Urang etang sami-sami 1 2 3 4 5 genep sareng guru laguna nyaeta A. Tak ieu guru lagu huruf A. Baris nu katilu pasti bakal malas budi. Baris nu katilu kedah guru wilanganna 8 guru laguna E atanapi I. Urang etang di sasarengan 1 2 3 4 5 genep 7 8. Guru wilanganna aya 8 guru laguna nyaeta I. Anu kaopat kudu bener-bener urang miarana. Nu kaopat tadi kedah 12A. Urang etang sabaraha guru wilanganna 1 2 3 4 5 genep 7 8 salapan 10 11 12. Guru wilanganna 12 guru laguna nyaeta A. Tah kitunya barudak cara nangtoskeun guru lagu jeung guru wilangan dina pupuh pucung. Kumaha? Kahartos ku hidup duki ka dieu? Insyaallah hidup ngartos kumargi hidup murangkali anu palalinter. Urang teraskeun deui. Tah ayeuna aya contoh pupuh pucung anu judulna tutuwuhan. Ku ibu baris dibacakeun nya. Barudak ku hidup mangga didangukeun. Tanah Sunda kawentar ku subur makmur. Loba tutuwuhan rejeki paparin Gusti berkah jadi milik urang sarerea. Ta ieu disebatna sapada atanapi pami di bahasa Sunda mah panginten saalinea. Aya sabaraha padalisan? Padalisan teh baris aya 4 padalisan. Teraskeun tutuwuhan jaradi di gunung-gunung eta rupa-rupa tangkal gede tangkal leutik gede leutik pasti loba mangpaatna. Miara tutuwuhan geus tangtu untung pikeun diri urang bisa ngajaga erosi ku cihujan nu palit jadi cileuncang. Tatangkalan kahade kudu diurus leuweungna dijaga supaya nagri walagri jauh tina gogoda jeung pancabaya. Tah barudak
Ieu contoh pupuh pucung. Dina setiap pada aya opat padalisan. Pupuh pucung ieu aya opat pada, dina padana aya opat padalisan. Gitunya barudak. Urang teraskeun deui. Tadi hidup parantos maos pupuh pucung anu judulna tutuwuhan. Tah tugas hidup ayeuna prak ayeuna ku hidup pigawe pancen dihandap. Aya 8 pananya anu kedah ku hidup dijawab. Di mana hidup milari jawabana aya dina pupuh pucung tadi anu judulna tutuwuhan. Hidup serat, sing sae, sing rapi, teras dijawab ku jawaban anu laras. Kahartosnya dugi ka dieu. Urang teraskeun deui nya barudak. Ayeuna urang diajar ngarucat kecap dumasar kana ngangna. Naon ari ngarucat teh? Ngarucat teh hartosna misahkeun. Janten ngarucat kecap teh hartosna misahkeun kecap numutkeun kana engangna atanapi kana suku kata. Tah dina bahasa Indonesia mah sok disebat pemenggalan kata. Hidup, tangtos, kantos, nampi materi. Dina bahasa Indonesia pemenggalan kata atanapi pemenggalan kalimat. Ayeuna urang diajar dina bahasa Sunda nu disebatna ngarucat kecap. Di dieu aya contoh kecap nu kahiji nyaeta berkah. Kecap berkah upami urang dirucat atanapi dipisahkeun suku kata atanapi engangna janten berkah. Janten berkah ieu aya 2 engang. Anu kadua kecap rejeki. Tah kecap rejeki mah upami ku urang dirucat janten rejeki. Anu katilu kecap lulumpatan. Kecap lulumpatan ku upami ku urang dirucat janten lulumpatan. Nah habuh henteu lulumpatan. Nah, kumargi lulumpatan teh kecap asalna atanapi kata dasarna nyaeta lumpat. Tah anu ieu mah nyaeta panambih atanapi imbuhan. Anu kaopat kecap sasatoan. Upami ku urang dirucat janten sasatoan. Tah sasatoan ieu oge kecap asalna sato ana nyaeta mangrupi imbuhan atanapi tambihan. Janten sasatoan pami dirucat janten sasatoan. Kumaha? Kahartos ku hidup cara ngarucat kecap. Insya Allah ya, mudah-mudahan hidup ngartos kumaha carana ngarucat kecap. Tah tugas hidup ayeuna prak ku hidup pigawe kawas contoh ku hidup rucat kecap-kecap ieu sapertos anu dicontohkeun ke ibu tadi. Aya 5 kecap anu kedah ku hidup dirucat. Kecap nu kahiji kawentar, kecap anu kadua tutuwuhan, kecap nu katilu sarerea, kecap nu kaopat mangpaatna, kecap nu kalima cileuncang. Dampilkan tugas hidup ayeuna prak ku hidup dipidamel sing sae. Tah barudak alhamdulillah pangajaran urang dina dinten ieu parantos rengse. Janten pangajaran basa Sunda dina dinten ieu mung dugi ka dieu. Hapunten bilih aya basa anu kirang berenah. Atur nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Emut, hidup, kedah, taat, tumut kana aturan protokol kesehatan. Wilujeng mancen tugas. Wilujeng pantepang deui dina pangajaran salajengna. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.